Lamun urang nyari pasti mainat diri bapak teh Gusti yang widi sifat biar jengkuk mun terang nuhonan waktu nyarajin salira Agus hiruk nama balilu dipis sobat palamitra angura sing rintit tali sekaru ya hiruk sugi sukanati apa yang penting
tujuan wujud geranya yang kebon kopi kurang garap sajarungan Bapak Bupati Garut kurang garap sajarungan Bapak Bupati Garut anu kasebat Buha Wilis aya hiji resi pinuji tapi wangsa naga kakasihna Resi Kewara nyaeta bangsa naga didehesan ku putuna ari kakasihna Bambang Erawan hari itu salah sawiosna putrana Arjuna di Dewi Ulupi putrina Resi Kewara oke salah sawios anu ngasuh di zaman lembut kaya payungun sang Resi lirahangan dika duduk kasih ya pincu kari ya taulan ya wayah dalam Erawan nampi kana pembagai kelayan ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresa eyang nuhun cu nuhun atuh
anu ngasuhna ka hareup ata nampi bunuhun laksa ketika binggahan bulan kalayan ngahaturkeun sabah baktos nuhun cager nye di ditu pun bojo dina waktos ayeuna teh aya hibar nuhun iya anu teu disangka-sangka sen tuang putu parantos sageudik ieu bulan nyeta dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kunjung tahu sumuhun laras taulanun geuning sok minang kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteur laras angin kadar pangeran nu bakal karasa jeung karanapan laras kaulanu saperti anu karanapan ku eyang ganti wanci ilang bulanna teh geuningan ieu awak teh kena kuroba yakin ai dunya teh geuning alam pana sakur makhluk anu hirup di marca pada ieu bakal kena kumaot bakal kena kuruksak urang sararea teh bakal balik ka asal urang bohida boheyang pasti heula paneuri kulo nafsi dai katul maot taeta ari si ata bet apal kana dalil nya kitu teh abdi teh mah santren di mamajengan ruhiyat ayeuna partos jadi haji mama haji ajengan ruhiyat itu sesepuh jelekong teh ayeuna diteraskeun ku Ustad Rahmat putrana Abah Nyi ama eyang ngarasakeun barina sugema ku ayeuna sasat boga petetan ari petetan teh nyata hidup erawan laras kaulanun inung maneh ulupi anu ayeuna geus aya di alam barzah doakeun ku hidup hulakeun memeh sare memeh init-initan inget ka inung anu parantos ngantun sabab eta inung anu ngakandung 8 bulan melenung tapi inung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin inung naon anak rungsing inung tara ieu pusing nu matak pangeran oge moarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa hampura inung jeung bapana doakeun inung bapa urang laras kaulanun eta dalil teh dugi ka pangeran oge ngelehan anjeun ngaheulakeun inung bapa naon sabab naon kaulanun disebut lagi ngajuru juru na maot dina waktu ngaluarkeun hidup malahan anu bakal ngajait nasib inung bapa tidak seuneu neraka teh lintang ti anak anu soleh laras pisan alah nah eta asa ku nyarap aduh asa dioboran lagu berai pisan ku Kang Haji maka hartos pisan teh akang teh aya nu nyebut haji teh padahal ieu pakaian we kieu laras pisan alah nah eta asa ku nyarap aduh
Asa dioboran. Lagu berai pisan ku Kang Haji maka hartos pisan teh. Akang teh aya nu nyebut haji teh, padahal ieu pakaian we kieu. Ai keur urang mah akang teh jadi dalang heula teh. Ngaran akang teh Ade Sutarma Wijaya. Aduh. Tah gitu kasih. Laras kaula nu Ari ama teh ieu. Pangna nyaur dina waktuna ngundang dina mangsana ngangkir dina wansina. Hayo buru-buru ulah kurung batok anjeun teh cu. Geura tepungan bapa hideung. Sabab eta ilmu anu geus diwiridkeun ku alma teh nya eta wajib diamalkeunana. Sabab lamun ilmu tanpa amal lir ibarat kekebul di mana nyangsangna. Timbalan kaula nu kan tenang. Ari Abdul na ilmu teh nya eta ilmu tingkah. Ilmu tingkah. Tekadna, ucapna, lampahna. Ta eta teh nya eta teh mongkeun cingguna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agama. Hartina istiqomah jejeg teh ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan baheula mah kolot nyarita kolot baheula laras kaula nun kumaha nun init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah nyata kedah tatapa teh bisa nyepi diri ngisat awak bisa ngan aya deui anu leuwih canggih anu leuwih modern nyaeta init bari cicing lumampahan teu ngalengkah teh di mana init-initan hate mah cicing dina hiji kayakinan hartina istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan panteng teu aya deui sembahkeun angin Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangusina. Kahartosan. Lumampah ulah ngalengkah eta hate ulah init-initan. Jejeg anceg teh. Ulah marojengja anu mamalana matak ngamarudah kana jiwa di mana geus ngamarudah yakin bakal loba hijab bakal loba pipining pikeun kobros panempo anjeun kanu kagungan sanajan eyang pangawakan orai heuh da meureun da geus kieu dikieukeun buktina geus teu bisa ditolak deui iwati narimakeun sumrah pasrah kana papasten anu tumiba datu matak jadi rugi. Laras kaula nun teu. Sabab menteuna pangeran ka jalma teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Satadina mah sim kuring teh sen sok ngarasa ara anu meh rupa teh goreng patut. Oh iya taulah, sagoreng patut namanya moal leuwih ti kaula. Kaula mah keur goreng patut kata mah orai. Anjeun mah kudu bagja jeung haji. Sumuhun. Kalayan kaula berat nyuhun berat tanggung berat narima keunana kaki haji. Sumuhun we. Nyaeta anu geus ngatik ti leutik, anu geus ngawarah ti bubudak, anu geus nyusun ilmu ti lelemut ka ieu pun anak. Nyaeta milu iciki bunga warah dina bab ilmu
dina bab pangabisa jeung sajabana. Sawangsuna kasangakeun ti kaula salaku eyangna nyaeta kasalira Ki Haji nyagakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna. Sawangsuna istuning tenungtut jasa ka kaula. Nah, apar sepiing pamih rameing gawe kulan. Ari ilmu mah papangih-pangih ajang. Lamun pangih ke Kang Tardi. Gersi ujang. Ya Kang Tardi oge mudah-mudahan kabagean. Hakulah ari ilmu masing sahanu hayang eta bakal boga sares. Gitu cenah oge. Geura amalkeun. Laras kaula nu tepungan Bapak hidup nyaeta Panengah Pandawa Arjuna anu geus kabejakeun dihukum cenah 12 tahun di leuweung Kamiaka ditambahan 1 tahun nyamur jadi jumlahna hukuman teh 13 tahun. Hakim parantos netepkeun naon pihak kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Ieu anu jadi tarataros teh naha Kangjeng Rama bet nampi hukuman naon dosana. Upami leres kalakuanana dihukum atuh kumaha upami demo. Upami protes. Datang tosna oge mana kitu oge panginter ieu teh lepat pangna dihukum teh. Sakabeh jalma anu hirup di alam dunya. Tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti saja merubah janji sore rajin terkapake isu. Hartos. Sarua si kuring sok ngawarah ngaji ai lepat mah. Sungguh osok lan. Aduh, najami atuh laras pisan. Aduh, punten. Oh, itu. Jeung jejak palupu deui. Bobo beuteun. Gitu. Hartos pisan. Punten. Hartos. Aduh. Gitu. Jadi ngeunaan di dunia masuk ke nawe kusala. Ngan dina tempo kasalahanana manusia teh kudu ngaku. Tak jujur teh di dieu. Jujur teh di dieu. Tong boro hingga jalma anu ngalaksanakeun iman takwa ka Pangeran sanajan jelema anu curaling maling hayam tuluy ngaku di mana dipariksa jawabanana teu berbelat belit eta teh saeutik gedena gurangan kana hukumanana. Ngentengkeun kana hukumanana. Oh gitu. Laras. Hartos ulang. Kesangka Gusti Nuh Agung. Asa dioboran simkuring mah ieu ge bukan kitab, bukan ayat-ayat tetep we kelingan. Ai ilmu tauhid mah aya di dieu. Simkuring mah mung tiasa maca unggul we kulan. Oh teh nyaho hartina sumuhun. Lawan bedana jeung beo atuh. Panana teu berbelat belit eta teh saeutik gedena gurangan kana hukumanana. Ngentengkeun kana hukumanana. Oh gitu. Laras. Hartos ulang. Kesangka Gusti Nuh Agung. Asa dioboran simkuring mah ieu ge bukan kitab, bukan ayat-ayat tetep we kelingan. Ai ilmu tauhid mah aya di dieu. Simkuring mah mung tiasa maca unggul we kulan. Oh teh nyaho hartina sumuhun. Lawan bedana jeung beo atuh. Oh, ada diajar atuh target oge diajar hirup mah. Oh, halus.
Nah, anu penting merealisasi sanes. Aduh, bodoh. Cuma kana kuris. Keris bener. Wow. Tak itu. Dauk kaulanu gara tepungan Bapak hidup. Anu geus narima hukuman 13 tahun tah ayeuna teh teuing kumaha nasibna gara tepungan ai cenah mah salamet. Tina hukumanana ai alatana mah teu pira, tina judi teu geuning. Kasep. Waduh, Haji. Bang Haji kurang kumaha ngawartosan. Karena judi atau tapi sanajan saeutik kalepatan maulah dicip-icip. Ulah saeutik lagi ngicip-icip Junaid. Judi. Sabab eta teh sabagian amal-amalan iblis. Diantawisna aya 4 perkawis. Ning eta mah 5. Nu hiji tetesan nilep anggape 4. Jadi saperkawis 4 perkawis. Saperkawisna nyaeta minuman keras. 2 perkawisna nyaeta judi. 3 nyaeta nyembah berhala. Kaopatna upami telepat mah nyembah bagiak. Lain atuh. Wah. Hiji nyaeta judi, 2 inuman keras, 3 nyembah berhala, kaopatna nujum. Tuh, eta nujum. Timbalan gitu ulah. Eta teh sabagian tina iblis eta amal-amalan iblis. Kade tebihan. Mang Haji mau kudu kadugikeun. Bade digugu nuhun, henteu da urusan batur. Marugi ka Pak Haji mah. Eta mah bade didugikeun mah man. Apaan kitu kewajiban manusia teh amar ma'ruf nahi munkar sanes? Asa ulah terdidugikeun we. Kelak. Sana sadia eta mah. Gitu kasep. Timbalan kawan lir pendra. Barang saweg nuju raos sapratane pun dia astra jingga dawala bade ngawartosan yen Pandawa sareng Kurawa teh jadi Bratayudana tempat ditegak Kurusetra. Sampurasun. Loh. Saha itu? Saha? Sampurasun. Rampes? Ayat apa? Ayat tamu gini itu. Cik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Linggi. Ayah jaga pada tatama begitu. Cik. Silakan. Semah kapihatur kan ayat. Nah, itu asawawu. Cobi teguh sahabu. Emut kene kabu. Kelana. Aduh. Samar kamu lagi. Kamu pun bapak. Kumaha? Samar pun bapak. Wah. Lu. Mau dilag-lag kayak gitu? Ora itu nggak berubah.
Tobat teuing geningan ieu teh putra kasepuhan. Ieu teh lain asta jingga teh ya. Sumuhun lah. Oh, anu disaurkeun teh ya, ieu teh yang. Waduh, ieu jeung tepang atuh mah. Cik sidik-sidik rupa saha ibudak. Nah, percis abdi. Jauh. Jika si Oden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gunakeun kalian. Ieu teh Pak Haji Oro teh ya. Sana. Mana itu kurang sangkan. Internet itu kepenggarannya Kang Haji. Bangga Cingiraos. Sareng saha deui? Sareng pun adi. Waduh. Sehat ki Kang Haji. Alah, ya kitu teh ya. Nuhun atuh. Masih kene? Naon? Sieun kamu potohan domba? Tos para. Ini tos jantan haji maka kita sekarang jantan haji jauh. Bangkrut. Puntennya kapenggaran atuh. Bangga. Sembah kapihatur tunggening kajeng nyana ieu pemitulah Fatma dawala. Somohon gening meuni panjang emutan. Aduh bagja. Wartosna we kapungkur cenah tuang putra tetong putri teu maot. Iya. Ngan ieu we ninggalkeun batina tingali beungeut teh jiga saha. Sidik-sidik jiga saha. Aden. Ieu mang dupi ieu teh mang dawala. Menang beja wungkul papangeh mah karak ayeuna tingali meuni percis rupi juragan Abimanyu saderekna. Rama nawe maluru juragan Arjuna. La ilaha illallah. Ieu teh Raden Erawan teh ya. Leres. Duh, tobat ting Aden, nuhun Aden. Nuhun. Lepangkeun mah samohon ulang. Biasa eta meuni parantos sagede kitu murang kali dikawit mulak dua. Iya. Weh, Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepangkeun samohon sami-sami ulang. Leres. Duh, tobat ting Aden, nuhun Aden. Nuhun. Lepangkeun mah samohon ulang. Biasa eta meuni parantos sagede kitu murang kali dikawit mulak dua. Iya. Weh, Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lepangkeun samohon sami-sami ulang. Kumaha kaayaan di Puseur Dayeuh ayeuna? Parantos usum naon di ditu? Usum runtah di ditu teh. Runtah teu kawadahan di mana-mana. Ayeuna teh miceuna teh kacangkring. Nu matak meledak ka itu ka giri harja. Waduh. Kumaha atuh nya? Sok abdi oge. Punten aya Kang Haji kapengen. Bangga. Ya teh Pak Haji Samsudin ya. Pisanes ata abdi samohon. Punten atuh. Hilap deui abdi. Ih. Kapungkurek panginten sabaraha taun nya teu tepang teh. Ya panginten kana 20 tahun mah samohon. Aduh, tobat teh. Kata ku jag-jag wae. Nya kitu teh resepna mah ieu we ti Juragan Resi. Sering olahraga da. Ramuan-ramuan anu matak jag-jag kana awak teh ulah. Ti Ustad Jang tah geura. Gingseng sareng sajabina. Pilih bade mandi uap
obat tradisional sumping we. Apa itu? Kagir harga. Semuhun. Ai eta awet ngora gitu, awet ngora. Semuhun. Sering nuangan jaat. Di kumaha jaat teh? Dicoekeun kana sama. Dituang, cungur mah jadi piceun. Nangge sangu. Nangge lauk asin. Eta teh kana awak teh kumaha? Sumur, ramah we cobian kopi keur lapar da wereg. Kopi tuang mah jag-jag we biasa. Sanes awet ngora, aduh kataros we kata sanes. Coba. Aku kaya huluna. Baru didengekeun ku aing dicatet. Jadi Uma papayungan naman Yang kanulana udana Kumaha gulungan naman hirup kurang masih bangtu di uningan karena waktu gerak-gerak nenek di uningan magel bogor dak karena waktu buat sepupunya aku sangkan biru kita satu ulah sepupunya aku abang anon sangkan biru waktu dia mau tepugu direwong kodaren napade irahaatku palurah serang Mekah jujur akarep jauhnya Dulu hore aman payahnya kapan hujan seterang cahaya hirup tengindung ka waktu tengahna tepuguh aku urang pakewakan tengahna Bingah amar watas suta bingah ka kiri-kiri. Bingah ka kiri-kiri haningali ingkang sampun prata
luar biasa di dapur Nuhun ulah. aduh kumaha Kang jeung Rama Damang Mang Cepot Dina waktu saya aya hibar ulah. dina dihukum 13 tahun teh salamet Bulan alhamdulillah Pandawa teh parantos tutas tina nyamur tina dihukumna 12 tahun sasat nebus dosa eta teh upami tiasa mah katebus alatan tina sakedik nyaeta dumeh ngahormat pribumi teh tukang judi milu wungkul piraanan tina leletikan dugi ka nagara diborohkeun kana judi CF tegaduh naon-naon iya balangsak cek abdi oge tadi nama tina rokokan sabatangan tulis sabungkusan tuluy ngagedean sapakan tina sapakan teh wah terusnya ngagedean ka cenah teh naudzubillah summa naudzubillah astagfirullahalazim naudzubillahi min dalik Sunda atos sumuh na saoge nu mawe teu kengeng haram itu cek abdi ge amui apan janji cenah Kurawa terek mikeun deui lamun tamat hukuman 13 tahun sumuhun mung ditagih janji teh ayeuna teh teu masihkeun teu masihkeun henteu ulah Kurawa sawias dulur tuman warah atuh kumawi ulah kumaha tuh tobat ayeuna teh panusrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngabodor ieu kayak sakedap lah Kang Haji lumawi kade Haji ulah ngicip-ngicip henteu ulah Kurawa sawias dulur tuman warah atuh kumawi ulah kumaha tuh tobat ayeuna teh panusrunganana parantos ketok palu ketok meja kumaha sareng ketok magic kayak Kang Haji tenang Kang Haji saya pun kayak abdi ngabodor ieu kayak sakedap lah Kang Haji lumawi kade Haji ulah ngicip-ngicip kana judi mah sementara abdi mah ampun naudzubillah summa naudzubillah Kang Haji pangna kikituan teh kunaon teh karaos ku Kang Haji kapungkur bebeakan Kang Haji teh beak sawah beak naon beak imah naon kaduruk Kang Haji mah kapungkur sanes tidak judi sanes menawi teh judi jadi teu mikeun pan Kurawa teh nagara henteu ulah kumaha ketok mejana parantos diketok meja diketok palu teh ku Gusti Batara Kresna yen lamun tetep teu mikeun sakali dua kali tilu kali liwat ning Baja Utama teu mikeun keneh tong boros sanagara satapak meri moal mikeun jebret naon jadi Bratayuda waduh di tempateunana perang Bratakapasana ampun dola perang berat-berat bro Allah naon teh dola Bratayuda perang Bratayuda ulah jadi tempatna teh di Tegak Kuru Setra gitu naon hartina kuru teh begung apa bahasa kuru cileuk teh pujit
abong kena tina kurunya kuru tebegung ayeuna teh wah parantos sami-sami bapak balad bulan mau ti pihak Pandawa mau pihak Kurawa raja-raja tatangga negara Kurawa anu simpatisan ka Kurawa ngiring ka Kurawa anu simpatisan ka Panawa ngiring ka Panawa parantos bapak balad malihanan diantos tah abdi dongkap ka dieu teh salarasna mah bilih tuang putra bade ngiring perang Bratayuda nyaeta urang nangtukeun bener sareng adil ayeuna sasatna ngawartosan margi sadayana para satria para nonoman teh wah bulut tekadna parantos siap tempur bulan nuhun mang ya sakumaha parantos disaurkeun tadi mireh ieu ilmu teh kedah diamalkeun ayeuna mangsana putra bade ngamalkeun ieu ilmu demi nagara demi bangsa bujeng hingga ilmuna jiwa raga ge demi nagara demi nangtukeun adil sareng bener alus bab jati nemenan nuhun mah tak kitu kula ai sedih na mana taku ieu aduh sang panita sanajan berijeng ikhlas ridho tapi jelaran kebeungkeut rasa deudeuhnya hulas asih ka sang putu babedol-bedol dina manahna antara kanyaah jeung tega dikantunkeun perang anu mamalana ieu sang panita sang resi tega ngajurung restu ingkang putu asih kaula nun iya jig init tapi ulah mawa dengki bralu mampah tapi ulah mawa dendam jung lumaku tapi ulah mawa ujug sabab naon cing inget lamun panginitan maneh tina durukan kaituna bakal jadi ruhak atau jadi lebu ya kitu ayo ngomong kolot so pikirannya aduh maksudna lamun maneh ini tina durukan tina harti maneh teh bakal gugur memeh tempur bakal peraya memeh perang bakal pati memeh julit ikhlaskeun ridhokeun demi nangtukeun adil jeung bener sanajan anjeun gugur di medan tempur melaan negara jeung bangsa nangtukeun adil jeung bener anjeun saurang tapi ribuan anjeun anu bakal datang di akhir tah kitu we di HP sisir jeung minyak nah kada bisi murag aya HP sisir bisi eta buuk jemet aya HP minyak bisi aya lauk gorengeun minyak eueuh papan kudu dibeulem maksudna kahartos kata tauhid pisan eta mah tuluy kahartos wae jelema teh ieu air nu bieu kasauran nu bieu kahartos naon kahartos bingungna teh mantep iya sakitu ingat we kana kewajiban lamun ingat kana kewajiban hidup manusia di alam dunia bakal dikupai engke di akhirat nafsu mutmainah bakal ditempatkeun dina tempat anu langgeng anu nikmat munggu anjeunna coba engke ge bakal ngageblek deui sararea di ditu dan di dieu mangan ukur saliwat dawuh kaula nu jig geura ini brang geura lumampah jeung geura lumaku sanajan yang tetega dikantungkeun ditinggalkeun ku incu bari jeung biheung bakal panggih deui di kieuna
tapi da puguh anjeun teh sekeseler satria. Sageui upama anjeun ayeuna jadi pengecut, jadi pengkhianat. Ulah gimir sanajan anjeun aya dina jaladri. Ulah rempan sanajan anjeun aya di luhur galura. Teuneng ludeng hanteuringrang. Pikeunang tukeun adi jeung bener. Tobat Gusti. Ade. Tega Kang Haji Malen. Atos. Hei, di atos teh. Lah begebalik. Oh. Atos Kang Haji. Itu dah lamun diupahan dah sok bagi tarik kilo apa. Kenaan tapi cara mewel kerja. Sakit tu jalu pek. Tapi nada masalah nun. Mau gawe tiasa tepang deui yang pasti eta mah teu bisa ditolak deui. Ayeuna keneh putra bade mios bade nepangan Kangjeng Rama kalayan bade ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalasan nagara anu nuju kieu. Wayah dalam tega larat tega pati kaula nun. Brah, geura lumampah jeung geura lumaku. Tapi mah urang beberes heula sakedap. Mangga. Naon anu rek dibawa ke tu bawah. Laras kaula nun. Gelanan atuh rek bade nepangan Kangjeng Rama kalayan bade ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara kalasan nagara anu nuju kieu. Wayah dalam tega larat tega pati kaula nun. Brah, geura lumampah jeung geura lumaku. Tapi mah urang beberes heula sakedap. Mangga. Naon anu rek dibawa ke tu bawah. Laras kaula nun. Gelanan atuh rek ngamandian heula budak ku kaula. Sae. Sakedap dibekalan heula. Abdi oge kedah dibekalan penginten. Iya. Alah. Gitu Kang Haji sana mah. Dek milu di mandian kuring mana sarua dek milu kapang perangan. Kumaha Kang Haji? Astagfirullahaladzim dikantun men budak ampun jangan. Ampun teh teh budak kacau teh budak. Oh, Kang Haji. Tak kumaha atuh da eta teh satria budak teh. Panginten da budak teh sanajan ayeuna di dieu wae panjang kurung batok aya kitu mah aya pangalaman. Nah, ceurik teh sada Kang Osid. Bang Sepot. Ya. Ya atau Minggu ayo. Sini lagi mau ke mana? Dek diadukeun jeung mulak opat. Aduh, ampun. Iya. Bambang Erawan Kairing Astra Jingadawala. Ditetep bari seukeut ku eyangna.
ngadak-ngadak manuk-manuk gede manuk letik ngereunkeun kagiatan nana areunteut dina dahan ngiring restu atuh ieu dangdaunan cing garupae katebak angin memang katingalina ku Bambang Erawan mah jiga anu ngagupayam Datos mililiankeun ieu tempat nyaeta pertapan Diri masing karingting masing emut parapati kadeka jong jalan salirap tadi jari nyaraka kada dijaka hingga jiwaraga nawaruka kaya nepi kajaga mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu akan Ceuri, seuri, bunga, sedih, dahar, minum, sare, nyaring, init, cicing. sebut lapar. Untung, rugi. Beres. Numatak loba pisan hijab deui di dunia ieu. Oh, tenang. Diuji na manusia terus-terusan. Hebat eta iblis. Kumakan wake hebat. Di lain pihak mindingan. Terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balana. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Jika nunya geuning itu pangbibita panyingsieunan nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan bakal senang bakal bagja padahal ka itu nama ti jebur luar biasa numatak cing ati-ati lebah dieu ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana. Matak dina lebah dieu kade euy dah. Pupujeun. Tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek nu ngabejaanana loba teu jalikeun. Bener. Jujur jelema mah bodoh poho balangah teh eta euy. Da ieu nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Tong boro make jeung kaitu teh maca ayat-ayat bari ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula grepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tubuh godaan
didinya pengabdian ceuy Pengabdian. bakal murni pengabdian deh geus nyalindung heula mah heuh ras kana kalakuan anu kaalaman ku diri sorangan Ya, tukang-tukang. anu ka tukang-tukang salah bener lolobana masalah oh da jeung nyana Hirup dua tas we berjelema make. saja berarti ingat karena kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat ingat karena domba di imah mangganing omeaneun tandukna teh ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu bah pangomeankeun domba abdi bah Abah Sumarna salah bener lolobana masalah oh da jeung nyana Hirup dua tas we berjelema make. saja berarti ingat karena kalakuan sorangan anu kaliwat-liwat ingat karena domba di imah mangganing omeaneun tandukna teh ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu bah pangomeankeun domba abdi bah Abah Sumarna penting bocor mah teu diomean dek tanduk domba we teu diomean teh kagungan Allah kene teh domba ge Tunggal makhluk lagi. tunggal makhlukna ulah teh nganiatan dek ngadukeun domba da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek ka diaradu sorangan cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana nya kaangkat pan daerahna kaangkat hargana mode Garut umitina mah pan domba Garut dodol Garut mah loba produkna euy dodol Garut jeruk Garut baheula dodol Garut domba Garut cucuk oke cucuk Garut berapa nu matak dina lembah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun di Bapak Bupati Garut magrinya bunga camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga mukutoma nu aralus nu da teh euy di udag-udag anu alus mah Ningkatkeun prestasi. ningkatkeun sagala rupa produksi heuh prestasi nggak nyeri hati teh di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipake tempat runtah aya teh mabok aya teh sedangkeun ditu teh aya padepokan diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke di ditu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah Ya, bener Kang. ngagakeun nya kudu berwajib kudu kumaha carana solusina ieu mah Nuna utama kudu jauh ka penduduk Kakak. Wilujeng Jepang ya Pak Haji Purkon anu aya di Karihir. Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya. Mohon Didoakeun cing dugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek ge. Geten Kang. Wajah ini. Abah Anen teh pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung. Ngan bature anu menang teh geuning. Dewek ketara meunang. Akan we beren. Komodoi ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika. Kedap deui. Kenapa di Gedung Merdeka? Jadi di mangsalu mangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun ulah aya hal itu sinareng ieu urang kudu reueus bakal kajumpingan sema di luar negara. Luar negara. Memperingati Aman, tertib, lancar. Masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung, Kabupaten Bandung, khususnya Jawa Barat, jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang, harga diri bangsa,
temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor luyu jeung kapribadianana eta kan kitu pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula gedung sejarah kumodalna kasumangetan warga Bandung khususna Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula piraku ayeuna mah geus merdeka ieu kaena geus merdeka 60 tahun piraku kudu eleh ku zaman baheula nya tenang boga sumangetanana sumangetna jeung sajabana ayo ronjatkeun dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu sae kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi kesumpingan tamu agung kesumpingan para tamu di luar negara sok angguran produksi anu aya di urang teh temongkeun bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur alah ampun Gusti nu Maha Agung ya di TPI unggal malam minggunya muga-muga we TPI tetap jaya kan nya eta ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh boh pelawak sos teh SOS ayeuna teh alhamdulillah pan SOS teh semua orang senang meureun gitu tah mudah-mudahan ke juara kameramen TPI tukang juragan Sugriwan dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptam-saptamna TPI mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik amin sehat selalamina utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakilan jeung ngahibur dina wengi ieu nepangan muga-muga anu tebihna anu caketna sing arageng milik amin nya parajang yuswa paguyuban Pasundan di mana-mana nya nu di Batam nu di ditu nu di dieu alhamdulillah Gusti nu Maha Agung